tapi anu katalah nama Cep Uko MVDI di Kabupaten Cianjur. Siapkan mata, hati, dan telinga kita untuk mendengarkan ceramah beliau. Kepadanya kami persilakan al-waktu wal makan falyatafadhal ilaihil mazkur. Waktu dipersilakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha rubba fi qulubil kafirin. Amin. Ojo amin. Neh amin. Barudak amin. Salatan tulqi biha rubba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Tuturkeun sadayana Allahumma. Kurang kompak. Allahumma. Tong jejeritan atuh itu tah nage kompak. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa maulid tuturkeun cing tarik. Allahumma ij'alna min hiyari ummati wasturna bizaili hurmati wahsurna godan fi zumrati. Allahumma ahyina mutamassikina bisunnatihi wa ta'atihi wa ammitna ala hubbihi wa jama'atihi walhamdulillahi rabbil. Tuturkeunnya dangukeun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cing neng bager nu kerudung coklat tunggul 3 2 1. Hasbunallah ni'mal maula Ece hasbunallah wa ni'mal maula. Ece nu di pendopo hasbunallah wa ni'mal apa cing tarik hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal maula. Breng hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap berjuang bersama Karang Taruna. Bisa cing tarik. Siap berjuang bersama kurang kompak. Siap berjuang bersama muka 2. Siap berjuang bersama di bawah komando ulama. Bareng siap berjuang bersama di bawah komando ulama. Siap aja.
tariknya bareng timimiti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap berjuang bersama Karang Taruna, siap berjuang bersama di bawah komando ulama demi masa depan bangsa, demi keutuhan bangsa, demi masa depan bangsa, demi keutuhan bangsa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap urang sasarengan berjuang sareng ajengan. Siap urang sasarengan berjuang sareng ajengan. Udunan udunan muludan, udunan udunan muludan. Udunan teu Pak pantas teu nyanyi. Alhamdulillahirabbil hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus para pengurus MUI nu aya di Desa Ciroyom, Kecamatan Cipeundeuy, sepuh simkuring, guru simkuring, alhamdulillah nampak hadir. Mudah-mudahan guru simkuring, guru urang sadayana, guru ece anu senantiasa ngawurukan urang kali urang dina setiap ngaos, anu senantiasa ngawurukan urang sadayana dina setiap pangaosan rutinan, anu senantiasa mimpin sholat berjamaah urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun yuswatur, disehatkeun. Amin ece. Amin. Berkahkeun ilmu, berkah rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal. Ece, 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 butuh keajengan teu? Geuningan pedit kana amin. Neng bager butuh keajengan teu? Ibu nu di pendopo butuh keajengan teh butuh pisan atanapi butuh ala kadarna? Ih, cek. Apan ece baheula keur hamil 4 bulan saha nu diteang? Hansip atau ajengan? Hansip atau ustad? Aya nu hamil 4 bulan meang hansip? Aya. Nu piring pisin diragaji colenak di kalapaan abi isin ku Pak Haji boga budak teu bapaan. Pasti neang hansip rek pangneangkeun bapak. Naik kandunganana jadi 7 bulan saha nu diteangan? Ustad atau hansip? Ajengan atau hansip? Anger we ajengan. Begitu urang rek lahiran ece geus pembukaan 5 orok teu kaluar wae nu diteang saha? Bidan. Terus pembukaan 5 neang ajengan. Terus bidan. Mana da ieu di kodok ajengan? Ajengan belakunya make jubah make sorban ngorokan. Kayak orang ditelepon, ajengan nuju di mana sakedap nuju Marajia. Yang bidan bager upami geus pembukaan 5 mana ya. Beres lahiran, hayang diakekahan budak.
meuli domba dituntun eta domba hayang dipencit ku saha? Jawab si kompak, hayang dipencit ku saha? Nepi ka hulu domba leungit teh sok dituduhkeun ka saha? RT. Aya RT. Eta RT ngagebok. Nah, si Ustad mamawa urang. Atuh da keuleuh oncit ku ajengan eta hulu domba leungit cenah ku ajengan ku RT. Nya teh cek RT teh henteu Ustad urang mah teu nyokot huluna, urang mah kanyutna. Ustad cenah tong jorang pan hareupeun loba barudak piraku ngobrol punya kanyut apaan domba bageur. Nu keur diobrolkeun ku sim kuring ge domba. Piraku ku sim kuring eta domba kudu dilemeskeun nyebutna ulah kanyut. Piraku kudu nyebut titit. Pantes teu lamun sim kuring dina peuting ayeuna pedah kudu lemes ngobrol nyebutkeun titit domba. Pantes teu bagus. Pantes mana? Pantes titit domba tan nepi kanyut. Laras kitu aja. Nya cenah tuh Ustad tong titit teuing mamas. Piraku mamas eta. Lamun domba disebut mamas itu kudu dipemper. Anger we ka domba mah kan. Loh, seuceul ge mah. Urang oge. Pan urang mah orang Sunda ngobrol teh terkadang hayang lemes tapi kalakah jadi ngaco. Peda hayang lemes tapi kalakah jadi ngaco. Dumeng ngobrol jeung Ustad boga warung. Urang rek kaliwat balanja ka warung Ustad. Ajengan cenah ieu ngagaluh beas cenah 2 kilo rek ngaliwat jeung barudak. Ieu cenah sambeleunana kali asina. Aduh, geningan cenahnya mastaka asina ge coplok. Piraku mastaka asin. Saking hayang lemes eta ka asin nyebut mastaka. Anger we ka asin mah nyebutna teh. Ya kasar. Tuh nya. Meser ieu cenah sareng kalapa disami sama mastaka. Anger we ka kalapa ge sasira disebutna teh. Dar we ajengan teh eceuk ngurus hayam. Megar anak hayam teh. Aduh nila lucu cenah jenangnya. Nah, ieu putra hayam. Piraku sia teh ka hayam nyebut putra. Ye cenah apang kudu lemes ngobrol jeung ajengan. Teu urang mah orang Sunda tapi sok salah. Dume hayang lemes, dilemeskeun kabeh. Ka hayam mah eceuk ulah nyebutkeun putra. We anak hayam ngajak ngobrol jeung ajengan jeung sasaha ge leres kitu. Teu mata abdi nyebutkeun kanyut teh lain jorang. Beres eceuk eta budak diakekahan gede saeutik singkat cerita budak rek ditikahkeun. Saha nu nyarenkeun panganten? Saha nu nyarenkeun panganten eceuk? Eceuk baheula basa kawin disarenkeun ku ajengan atawa nepi ku polisi. Ku ajengan. Leres kitu. Saha nu narima pangantena? Ajengan. Leres kitu. Saha nu khutbah nikahna? Saha nu ngadoana? Nu ngareuneuhana? Ajengan. Kira ku ajengan peda make sarung docos. Nya salakina. Ringkes we caritana eta panganten teh ngantunkeun eceuk. Saha nu mulasara jenazah? Timimiti eta jenazah diibakan ku saha? Tuluy urang eta dibungkus ku kain kapan, saha nu ngabungkus kain kapana? Tuluy rek disolatan saha nu panghareupna? Mayit cenah aku. Piraku salat jenazah ajengan panghareupna? Mayit. Di mana ajaran bahwa lamun salat mayit ajengan panghareupna? Mayit atuh ceuk. Piraku mayit ditangtungkeun digigir. Cenah da ieu mah sok museuh mayit mah. Dibalong we cenah. Ajengan maneh mah tara salat jenazah. Saya mah tara meunang 5.000. Oh maul, dibohong anger we. Nu maot mah nya eceuk 5.000. Saha nu pangareupna nyolatan jenazah eceuk? Teu mayit. Jong ajengan eta ka mayit, ieu mah da urang mah ajengan boleh we ajengan dihareup. Saha imam.
kaciri tara sholat jenazah da ece mah boro-boro sholat jenazah ngalayatnya di luar teh sieun juri nama ke jeung sieun kuno maot cek ece nu maot mah dikelek-ketek kitu seuri dicimit teu ngalawan sok coba nu maot ku ece jebengan mau ngalawan orang dia masuk sieun ku juri ece ari ngalayat teh sup ka jero imah tuluy bukakeun sampingna teuteut beungeut si mayit teh ece bacakeun kurang surat Al-Qadar minimal sakali saena 3 kali kitu malah mandar mun bisa mah tuluykeun papa ku doa jang minta hampura si mayit da urang boro-boro pikiran geus ngalamun ti heula can ge dibukakeun geus dibayangkeun mayit mun dibukakeun bakal ngiceupan malah mandar kadang-kadang pikiran urang merek dibukakeun teh sieun ngomong mayit teh begitu dibukakeun serap ke hedes pikiran urang gitu teh padahal mah moal ke naon neng kitu bieu masih jadi saha nu pangarepna teh sama tadi ajengan mayit nepi ka diasupkeun eta mayit ka liang kubur aja dibuka deui tali pocongna diteuteup deui rarayna dipangmacakeun suruh tabarok ku ajengan ece wani neuteuk di beungeut mayit kitu keun bari maca suruh tabarok boro-boro kan cek abdi ge nyolatan oge pang tukang mah nepi ka teu apal sanu panghareupna tadi subhanallah cek hirup urang teh cek sariding-riding dumadi sarekak saparipolah uteuk tongo walang taga roh peti gegedongan usik malik paggeling gisik ajeng-ajengan keur di jero kandungan aya di alam rahim dipapag ku ajengan nepi ka urang sok kaliang kubur rek asup kaliang ka alam barzah dijajab ku ajengan ari neangan ganti ajengan teh sakitu hesena lamun poe ayeuna aya sarjana maot cek poe ayeuna aya sarjana maot isuk page-toge ribuan mahasiswa bakal diwisuda jadi sarjana leres henteu tapi saha nu ngajamin lamun penting ayeuna aya ajengan maot minggu hareup bulan anu bakal datang tahun anu bakal kasorang bakal aya ganti ajengan teu kurang-kurang budak di pasantrenkeun 3 tahun lilana budak masantren boro-boro jadi ajengan maca berjanji ge tak tek-tok kene di pasantrenkeun 6 tahun bari sakola SMA zaman kiwari mah boro-boro jadi ajengan mingpin tawasul ge can katalar kene mata hese neangan ganti ajengan pantes urang salaku jamaahna salaku muridna doakeun guru-guru urang sadaya nu sami hadir ayeuna mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswa tur disehatkeun berkahkeun ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal para tur pemerintahan militer atau napi sipil Pak Hansip Babinsa kali Kamtibmasna Pak RT, Pak RW, Pak Kadus kali Pak Kadesna lebih khusus teristimewa Pak Kades anu janten salah sawios sesepuh di lembur janten ais pangampih di patempatan parantos ngawidian jeung nyaluyuan bahkan menyelenggarakeun ieu acara pan urang teh eceuk 5 bulan kapengker 1 tahun kapengker mah boro-boro hayang acara model kieu resepsi pernikahan oge loba nu ditunda betul nepi ka alaman kusim kuring mah eceuk ka ditu mah nepi ka ngalaman masjid teh ditutup aya wartosna ka dieu masjid ditutup aya we pan riweuh masjid ditutup teh cok ngaromong wah pemerintah anu nepi ka ieu nyebatkeun PKI ka pemerintah gara-gara masjid ditutup atuh pemerintah eleh dibuka tadi masjid ditutup rariweuh ari masjid dibuka areueuh siapa saha tadi ngomong saha tuh ari masjid ditutup jojorowokan ari masjid dibuka ngarengkong oh kayak masjid ditutup rariweuh masjid dibuka areueuh bisa nyanyi atuh keun bae ngaji mah bari nangunyar asal make legging si cucungu dar asup sangka guha hiro manusia bari mencetan suku nyek sreknya cek teu naon bareng
Masjid ditutup rariwe, masjid belah dia soraan nyeri huntunya. Mana mah pangkasetna sorangan we. Barang ece nu belah dia soraan aya jelema panglobana eleh kuno coklat tingali juga lollipop. Masjid ditutup tariwa pantas teu nyanyi cuma teu apal. Ternyata apal. Cing ece nu di pendopo. Ece teh tempatnya teh spesial. Cing upang tukangna neng tong dibejaan masjid tong ngejepian atuh cek biasa we bibir kieu ka ustad senyum aja juga paduan suara masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciwe beking pokolan ku teh jelema paciwe gitu oh kadang bisa cek abdi teh tungtung nangke jelema paciwe cek teh jelema paciwe bisa Ustad ka dieu teh pan diondang ngaji heuh erek nah tuh kalakah ngabodor pan ngabodor heula meh cengha dalam langsung ngaji mah jolo bubar da ieu laras kitu tuh nyang aku ece beking pokolan neng bager ke cek akang teh jelema paciwe darah cek sarere teh bareng jelema paciwe bisa? Tukang dagang ngilu nyanyi naik payuk naik barokah masjid ditutup manehen menang door press mah ayo ecek kunaon hau-hau nyanyi sateh ayo kasalaki popoloto sesentak ayo nyanyi eueuh sora nyanyi masjid ditutup masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciwe hayang ulin hese jawab atuh apan keur corona mah hese ulin hayang ulin yang biasa kurang asa konsel mau bendera ada setiga ledung hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ising KWC aku piraku hayang ising we segara-gara corona ecek kunaon sembelit corona cek hayang ising mah KWC aku ecek saya modal kemana siung mana mah kompak tapi ngaco KWC gitu hayang ising mah kemana neng bager KWC nah atuh hese bareng di awal masjid ditutup mariwe masjid dasarna emang da bararudak mah jelema paciwe hayang ulin hayang touring hayang camping hayang ising bener nggak semane mah ka surga kan kudu maot heula daun nu ka surga hari lu sugan ka surga make kerudung coklat make kain kapan ka surganya alim udah kadang-kadang alim saware eta di kita maot bade ka surga bade sing tere mau teu da moal aya nu hirup-hirup ka surga saperoskeun kajengan anger we kudu maot heula bade engke ka surgana terakhir ayeuna teh sok aku teu marah hayang ulin rek sakola hese we hantam aku teu bisa gitu pan mun hayang mah jawabanna hese mun rek sakola mah jawabanna teu bisa
Ini teu kreatif ucuk. Jadi lamun hayang jawabanana hes, lamun erek jawabanana teu bi, lamun teu boga jawabanana wayangna. Oh, urang poho ngabejaan memang. Gempeur ari penyate nu make kerudung pink teh gadis, pek teh ini ya. Sakit. Kan di tengah abdi mah nu kerudung pink. Geus tong dilihat teh raon. Eta kuat marangtung di pendopo. Enggak teu karunya sih mah. Kan abdi teh lihat-lihat ka katuh teh make kerudung pink kan rada cerah. Ai penyate gadis, teh geus 62 tahun. Matungkul mah era ke batu. Da manis sih luak deui jadi era. Dah. Hayang ulin. Hayang touring. Rek sakola. Rek ka pasar. Rek muludan. Ari ieu keur naon atuh? Astagfirullah. Oh bakat ini mah nyanyi bener. Bener. Bisa? Tadi tuh bisa acan. Pokoknya mah kieu we turingkes nama nuhun gitu. Nuhun ka Pak RT, nuhun ka Pak RW, nuhun ka Kadus, nuhun ka Kades khususna. Da lamun mah teu diizinan ieu acara euceuk. Lamun mah teu dilaksanakeun ieu acara ku para pimpinan, urang teh belum tentu ieu peuting teh suka bungah model kieu. Alhamdulillah. Nuhun gitu. Kasaha nuhun deh nuhun Pak Kades wakilan sadayana parantos ngawidian di acara, mudah-mudahan dicatat riungan urang jadi hiji amal kasayan paineun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun RT RW kadus kali kadesna aparatur pemerintah sadayana sing tiasa menteladani naon rupi nu geus dicontohkeun ku baginda Rasulullah. Naon sababna bet kudu didoakeun. Didoakeun anak oge supaya tiasa menteladani baginda Rasul. Sabab memang teu aya deui figur pamimpin anu leuwih hebat, nu leuwih jago tinimbang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi di Prancis terkenal seorang panglima perang Napoleon Bonaparte. Boleh jadi di Afrika terkenal seorang pemersatu bangsa Nelson Mandela. Libya dengan Kadapinya, Kuba dengan Fidel Castro-nya, Indonesia dengan Insinyur Soekarno-nya. Tapi maaf kalau harus disandingkan dengan baginda Nabi, kelasnya masih jauh. Betul? Setuju? Naon buktosna? Buktosna ece jungjunan urang Nabi urang hirup di tahun 570 Masehi. Anjeuna kapungkur tuang ku panangan katuhu ramokna 3 urang di tahun 2020 hiji bisa apal eta. Naon sababna? Sabab ku sejarah dicatat kumaha Kanjeng Rasul lamun tua. Urang dieu ge kira-kira orang Ciroyom ge bakal apaleun. Lamun Kanjeng Rasul bade angkat ka Jamban, bage abus ka Jamban, sampean mana nu dilengkahkeun ku Kanjeng Rasul begitu bade asup ka Jamban bage? Sampean anu kenca asup ka masjid, sampean anu eta Kanjeng Rasul ka WC-na baheula. Urang dieu ayeuna 15 abad kemudian bisa apa? Ku hebat-hebatna Kanjeng Nabi tong boro-boro urusan badak, urusan leutik ge dicatet ku sejarah. Laras henteu? Pernah teu ceuk maca dina sejarah kumaha Nelson Mandela lamun bade ngisang? Pernah ece mencatat non maca dina buku sejarah kumaha lamun Bung Karno ayeuna bade kulem? Pan teu. Gusti urang mah nabi urang sadayana sarekak saparipolahna dicatat ku sejarah sabab bakal janten hiji ibadah di mana-mana diturutan. Alhamdulillah. Doakeun mudah-mudahan sakali di aparatur pemerintah urang sadayana sing tiasa menteladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa wabil khusus panitia penyelenggara, rekan-rekan Karang Taruna nu aya di ieu patempatan, kali Bapak Ibu miwah para pedagang sadayana, mudah-mudahan sadayana aya dina ridho kali magfirah Allah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal.
Hadirin lembur semua nutur ngidul bahe ngaler cokor ngulon mentas jalan kacaina ngaran sari katampian tina wijina alun-alun sajengkal sapersep daria tetangga desa lemah luhur menang ukur lemah putih menang ngukir di auran batu barulet sing karicep sing harieng tandang tanding lir orai sancamoyan sim kuring ti batu jajar turun gunung unggah gunung mapai lebak jeung bumbulang nete akar neping cangkar mipir pasir nulung kawing ngisi lamping nepis miring ngajuk-juk ka ieu tempat anu mana waktu orang terus maju patumbuh-tumbuh ganti zaman halodo kasilih kumijih ganti bulan ganti tahun yuswa urang sadayana teu karasa kumelendang di alam dunia awahing urang sadayana teh betah hirup di alam dunia sok sanaos hirup urang sadayana dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak gitu salah kieu lain lieu ragap teu aya usaha di modalan badag tigi celeg leutik sumawona dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge kadang-kadang tak tai monyeta lumpat ka darat ti soledad gedi ka cai tigi jebur balik ka imah nyampak nu naragi hutang ti MBK riweuh hirup teh tapi anger we betah hirup di alam dunia alhamdulillah. Simkuring ngaluruskeun heula informasi simkuring memang asli di Cianjur pun biang kalipun bapak linggih di Cianjur tapi simkuring ayeuna alhamdulillah dikersakeun ku Allah parantos ngamukim di Batu Jajar parantos ngadirikeun pondok pesantren Darut Taqwa Batu Jajar santrina karek saeutik karek sataun ngabangun pesantrenna karek aya 70 urang geuceut ngan santri simkuring mah tiap penting wajib ngobrol bahasa Inggris naon sababna sabab boga pikiran kieu sederhana nu maca kitab ku bahasa Sunda loba ajengan ge di dieu jaragona simkuring mah hayang ningali barudak simkuring maca kitab teh ku bahasa Inggris lamun cek barudak santri mah di dieu bismillahi ay abtadiu bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab anu dina namian kitab naon misalna tasim kuring mah hayang nate barudak teh bismillahirrahmanirrahim bismillahi in the name of Allah the compassionate and the merciful please pray belong to Allah arti teh euceut mah euceut urang ngomong ge lieu urang apakeun sakitu-kitu alhamdulillah ieu barudak santri geus baradag nu kuliah rek beres keur neangan pijodoeun ka dieu sugan aya randa ieu mah resepna nu kolot metereh menang warisan sugan maot di pamajikanna katalar itu 2 juz 1 juz kitab jurumiyah moal wakal lanjut karena imriti lamun can tamat 7 kali di abdi mah kitu alhamdulillah doakeun mudah-mudahan pesantrenna sing majeng maka tadi Widi ka panitia ka ketua panitia ka Kang Budi kali ka pangarsa ajengan sadayana sakaltenan Widi simkuring mungkin di tengah-tengah orang aya gelar sorban kanggo pembangunan pondok pesantren simkuring ridho moal saridona aya saperak bikeun doana insya Allah oke nya mudah-mudahan kasampun urang mimitian ngajina euceut kitu bisi naroskeun ieu teh orang Cianjur orang mana orang Batu Jajar aslina orang Cianjur ngan pedah ayeuna geus ngamukim di Batu Jajar kantos amang ka Batu Jajar euceut teu acan amang ka ditunya seueur lauk seueur ranginang seueur naon di ditu ngan tong poho mawa duit eta ulang hesekeun urang orang mimitian ngajina bismillahirrahmanirrahim cek hari abdi tadi dipanggil ku pengatur waktu ku penata acara ku guru simkuring tadi digerote saha ngaran teh Cep Uko samemeh Cep Uko ngaran teh saha tadi teh Komarudin punten bade naros jawab sing jujur ari samemeh ngaran Komarudin anu di panggung ieu lahir kira-kira aya ngaran Komarudin aya henteu aya Mang Komar laras gitu samemeh Mang Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya Pak Komar ari samemeh Pak Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya saha Aki Komar ari samemeh Aki Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya saha Abah Komar samemeh Abah Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya Uyut Komar
samemeh uyut komar lahir aya nu ngaran komar teu geus pae piraku panjang-panjang teuing umurna leres kitu. Jadi lamun simkuring rek bangga make ngaran komar da geuning geus loba nu make. Bahkan kira-kira nu ngaran komar teh teu jadi ajengan kabeh. Aya nu jadi mubalik simkuring perwakilan, aya nu jadi tukang kelas, aya nu jadi tukang ojek, bahkan aya nu jadi preman pensiun si komar teh. Leres gitu. Jadi lamun rek bangga make ngaran komar ece teu aneh ngaran komar. Punten rek nami rek nambut teteh ieu paling leutik saha nami? Saha? Ica. Ica. Ari samemeh neng Ica lahir aya nu ngaran Ica teu? Aya teh Ica. Ari samemeh teh Ica lahir aya nu ngaran Ica? Aya Bu Ica. Samemeh Bu Ica lahir aya nu ngaran Ica? Aya Nenek Ica. Ari samemeh Nenek Ica lahir aya nu ngaran Ica? Aya Uyut Ica. Jadi si Ica lamun rek bangga ku ngaran Ica mustahil sabab loba nu ngaran Ica samemeh teh. Nu ngaran komar lamun rek bangga ku ngaran komar mustahil sabab loba nu ngaran komar oge. Tapi junjunan urang sadayan khatamin nabiyyin wal mursalin, nabi akhir zaman, nabi urang gaduh asma Muhammad ece. Nabi urang teh gaduh jenengan saha? Jawab cing tarik saha nabi urang teh? Eta ece ngaran Muhammad teh eueuh nu wani make ti mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam dugi ka zaman Nabi Isa alaihi salam teu aya hiji jalma wae oge anu boga ngaran Muhammad, boh nabi boh umat nabi. Naon sababna? Sabab ku Allah dijaga eta ngaran Muhammad pikeun jalma nu istimewa. Alhamdulillah. Pan abdi mah teu dijaga ngaran komar teh. Tukang kelas ngaran komar, tukang ojek ngaran komar. Komar lamun udin mah leuwih loba. Tukang nguseup kan udin loba. Bah udin, tukang baso bah udin. Tapi nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta nami heueuh teu aya nu ngangge. Ti mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugi ka zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ku Allah dikunci eta ngaran Muhammad teu kenging dipake ku saha wae. Naon sababna? Sabab eta ngaran rek diperuntukkeun pikeun jalmi nu istimewa. Alhamdulillah. Dugi ka Siti Aminah pan disumpingan ece. Disumpingan ku malaikat Jibril dinalika samemeh rek bro lahirna. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah sallallahu sing kompak. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Eta Siti Aminah ibuna Kangjeng Nabi didatangan ku malaikat Jibril dina impenanana. Ceuk malaikat Jibril ka Siti Aminah, "Hei Nyai, anjeun teh keur ngandung, anu dikandung ku anjeun teh lain jalma sembarangan. Anu dikandung ku anjeun teh lain PRT, anu dikandung ku anjeun teh lain PRW, anu dikandung ku anjeun teh lain pikadus pikades, lain pi ustad pi mubalikeun. Tapi nu dikandung ku anjeun teh dangukeun Siti Aminah, nu dikandung ku anjeun teh sayyidil alamin wa khairil bariyah, bakal jadi pamimpin sakabeh alam jeung bakal jadi jalma pang alus-alusna di seantero jagat. Alhamdulillah. Rawas Siti Aminah ngadangu bahwa nu dikandungna teh bakal jadi pamimpin sakabeh alam, bakal jadi jalma pang alus-alusna. Dugi ka Siti Aminah haragap diri, pantes atuh, pantes ieu nu dikandung teh sakitu mulyana, sakitu gampangna, hampang himping lir ibarat jalma nu teu kakandungan. Apan urang mah eceuk keur hamil teh keureuneuh nya eceuk sagala riweuh karek 2 bulan. Oh 2 bulan, oh 3 bulan mulai nyiram hayang buah, hayang rujak, hayang petis. 4 bulan geus embung deket jeung salaki, bau salaki. Aya di dieu nu kitu.
nu 4 bulan nyiram teh mun deket jeung salaki aya pohon baru dicolokna ku saha gila nya ecek nepi ka aya nu nyiram alim deket jeung salaki Allahu akbar cek Siti Aminah pantas atuh ieu dikandung ku abdi teh Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah da geuning dikandung lagi sakitu hampangna tuluy naro Siti Aminah Jibril lamun ieu dikandung teh leres bakal jadi Sayyidil Alamin lamun ieu dikandung teh leres bakal jadi Khairil Bariyah nah atuh abdi kudu kumaha cek malaikat Jibril dilajengkeun wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba laomat ieu hiji titipan ti Allah di mana-mana eta budak nu dikandung ku anjeun brol lahir wayahna bageul wayahna ku anjeun ulah diaranan anu lain-lain wasammihi idza wada'tihi jeung kudu mere ngaran anjeun ka budak anu keur dikandung ku anjeun teh dina nalika engke dilahirkeunana Muhammadan kana ngaran Muhammad jadi di namian Muhammad teh ece lain kahayang indungna lain kahayang bapakna lain kahayang akina tapi titipan ti Allah anu disumpingkeun lewat malaikat Jibril dina impenan ibuna nah make jeung kudu diaranan Muhammad li'annahu satuhmadu uqbah sabab eta orok teh bakal jadi orok anu dipuji ku sarerea alhamdulillah ece boga budak ngaran Muhammad henteu ece boga budak ngaran Muhammad henteu sim kuring ge ece lain ngaran Muhammad nya eta matak sadar begitu sorangan teu aya ngaran Muhammadan gancang ece boga budak nomor kahiji di aranan Muhammad gitu ece lamun sadar salaki ece lain ngaranna Muhammad gancang mun boga budak teh bere aran Muhammad dan geus teu mungkin cenah ustad atuh boga budak deui gida geus menopause ece lamun ece ge boga incu na teh tong poho aranan Muhammad kitu kira-kira hasil muludang teh titip tah candak nami Muhammad teh kapala putra urang sadayana alhamdulillah ulah nepi ka supaya abdi ge pan ngaran Komar pamajikan Imas boga budak teu diaranan Marimas bener aja sing demi Allah teh abdi Komar pamajikan Imas budak teu diaranan Marimas pedah cenah bapana Komar indung Imas budakna Marimasnya henteu atau membudak aran Marimas aja kumaha papanjang Marimas rasa buah anger we di aranan Muhammad abdi urang ulah jiga orang Sunda teuing cara kali ngaran pan urang geus babasaan kitu nya geus tenar tiap balik ngajelaskeun bapana Abbas indungna Kokom budakna tuh bapana Ipan indungna Cici anakna urang teh bapana Andi indungna Emi ngaran budak Aceh naha pan Andi cinta Emi Rukad Siti salam dari Binjai nepi ka dieu ternyata di Batu Jajari cuma teu ngarti da teu boga Instagram atuh nginjem HP salaki leres kitu mere ngaran teh ulah supaya sim kuring urang kali di aranan anu kahiji Muhammad da'i subhanallah demi Allah make ngaran Muhammad naon sabab sadar diri sorangan ngaran Muhammadan hayang diaku jadi umat Kangjeng Nabi maca sholawat betul hayang diaku jadi umat Kangjeng Nabi salat tepati getol hayang diaku jadi umat Kangjeng Nabi sedekah tepati loba gancang dibawa ngaran Muhammad kana ngaran budak sugan ke diobil masal Gusti abdi umat salira nah piraku anjeun umat kami sedengkeun anjeun salat belang betong sedekah tepati loba munggah haji teu kaduga di mana anjeun umat kami hiji jawaban abdi tinggal Gusti murang kali abdi ku abdi dipapaeskeun ngaran Gusti aya di nami murang kali abdi Muhammad oh gitu oh ya bager ka dieu sapaati kami gancang lebet ka sawarga alhamdulillah sugan atuh aja asup ku surga teh urusan sederhana gitu pan sholawat mah minang capek salat minang hoream sedekah minang lebat sugan urang teh ku mikeun ngaran Muhammad ka putra urang diaku jadi umat Kangjeng Nabi amin ya Allah ya Rabbal
orang kali teh Ustaz Muhammad Da'i Subhan Nadir menang ngaran indungna nu kadua nama Da'i tenan naon silahkan nu kadua nama rek kumaha eceuk ke abdi ge nu kadua nama sesuai jeung abdi ku abdi ditaros mama nah budak teh diaranan Muhammad Da'i pan papah muballigh papah pendai jadi budakna jadi cek da'i bener bapakna cek uko budakna cek da'i cocok sesuai jeung pagawean bapakna ari bisa ari teu bisa mah tong maksakeun pan ece mah salakina tukang useuh piraku diaranan budak si Ujang Kukumul lamun budak aran Ujang Kukumul di Ciroyo mah pasti diaranan si Kemul mul ade mul nah ece mah ke jeung diaranan si Kemul bahasa lagi ece useuh wae ulah saya nu awewe ngaran teh Siti Parame nah apan ece jual obat-obatan ulah kitu cek karunya ka budak lamun budak boga ngaran Siti Parame atuh kumaha ngagorowanana di gorowan Siti Slobat teuing nu ngaran Siti di gorowan para kurang pantes di gorowan budak nilalan piraku leres juga pesing alus bawa kah ngaran Muhammad ece ka budak urang sadaya bade moal mun geus teu mungkin boga budak atuh ece gancang bikeun ka incu urang insyaallah boga adi sim kuring urang kali teh ada nembe dua nu kahiji Muhammad Da'i panggilanana cek Da'i nu kadua awewe tararieur mere ngaran budak balikeun we cek indungna teh papa cenah meh teu lieur adikna cek Da'i mah pan awewe geus we cenah balikeun tina ngaran lanceukna saha ci teh mah lanceukna mah Da'i tilu huruf Da jeung I Da'i adina mah balikeun we tina huruf eta lain Ida sada piraku anak ajengan Ida so tau maneh mah tah nu kahiji mah Da'i cenah nu kadua dia gitu diarana ku abdi teh cek abdi teh ulah dia teuing asupkeun kana isim 5 nisbatkeun kana huruf za make za dia anjing dia sahida itu budak teh jadi teh hese mere ngaran budak teh lanceukna Da'i adina dia bulak-balik we ari bisa ari teu bisa mah tong maksakeun pan ece mah budak kahiji awewe ngaran Tia budak kadua lalaki piraku tai ece saja ya budak nu kahiji Neng Tia ece ai nu kadua Ujang Tai nah ieu ece mah ke jaranan Ujang Tai pancet si Ustad cenah ngaran kudu dibulak-balik kari bisa piraku ngaran budak Ujang Tai lamun di Ciroyom aya budak ngaran Ujang Tai pasti di gorowanana Ujang Waduk tadi Ciroyom mah ngaran Iwan ge jadi Iwo bener kitu henteu apalah tadi Kang Budi nyaritakeun mata lamun aya ngaran Ujang Tai pasti jadi Ujang Waduk eta karunya ge ku Pak Kades di absen pas divaksin daerah atuh bukan ngaran Ujang Waduk pan kita di absen Aas hadir Pak screening heula tarosan vaksin jos muka dua B Budi hadir ketua panitia terus di absen tina Kak Komar Mual Era yang terakhir tina huruf U Ujang Waduk eta budak cici Ujang Waduk aya Ujang Waduk ngacung moal kira-kira cici we ngahunteut Ujang Waduk era sate ecek pira koe budak ngaran Ujang Waduk Neneng mengaran baca hasil tina muludan teh nomor kahiji bawa atuh ngaran nabi urang kana ngaran pala putra urang kana turunan urang da geuning agung nabi urang teh kapungkur teu aya jalma anu ngaran Muhammad dijaga ku Allah eta ngaran dimaksud begitu kukang jeung nabi diangge eta ngaran Muhammad aja di tahun 570 Masehi di tahun 2020 hiji ayeuna survei membuktikan ngaran pangloba-lobana saalam dunia ngaran Muhammad sok bisa terpercantan mah buktoskeun dina absen sakola we begitu di absen Aas ngan aya hiji Anti ngan aya hiji Budi ngan aya hiji Kasep ganteng hideung gede huang
tina C citraan hiji, tina D dudingan hiji. Begitu ngaran tina Muhammad Firman Hardiansah hadir, Muhammad Zainal Arif hadir, Muhammad Rindi Faisal hadir, Muhammad Fahmi Nugraha hadir. Ngaran Muhammad tina sakelas biasana leuwih ti hiji leres kitu. Baheula awewe jalma nu boga ngaran Muhammad da dijaga ku Allah eta ngaran teu meunang dipake ku saha wae. Begitu diresmikeun ku Allah eta ngaran dipinuhan ku kaberkahan. Akhirna ayeuna saalam dunia ngaran pangloba-lobana ngaran Muhammad. Alhamdulillah. Bahkan eta ngaran Muhammad bisa jadi jaminan urang sadayana pikeun urang diaku jadi umat mantena sehingga urang sadayana bakal kenging syafaatul udma. Hoyong syafaatul udma euceul. Da ngandalkeun ibadah mah teuing nu mana ibadah urang nu ditarima atuh sugan urang tina kahebatan, kamuliaan, kaagungan. Eta asma Muhammad urang sadayana bakal kenging eta syafaat nu didago-dago teh. Alhamdulillah. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil munal munah. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil munah. Qadaraka susafa safa wa taba wa kulhana. Qadaraka susafa wa taba wa kulhana. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil munah. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil munah. Qadaraka susafa safa asafa wa taba wa kulhana. Qadaraka susafa wa taba wa kulhana. Ece hoyong apal artina? Hoyong terang artina bager? Nyanyi barengnya. Cai herang deui, cai si kompak. Cai herang, cai kurang tari. Cai herang deui, uyuhan hanteu era nyuguhan. Cai batuan euceul. Cai herang deui, cai herang deui, cai herang deui, cai herang deui, uyuhan hanteu nyuguhan. Jauh-jauh ece pada na mobil ge aya. Demi Allah, na mobil aya. Apalagi sugan Ciherang membawa we tina mobil.